Ampun, dia penyakit aing geus napel aing kuat tuh mangkat-mangkat aing ubar mah ubar di inuman segala naon digecekan si Kanil di tah ngala naon kamar gini kuat hararasem ampun aing penyakit daun naon mun si Kanil mah dingan pahit Kanil aduh aing aduh ubar mah ubar aing mah aduh kan tentu mangkat ikalah kesang tiis kala luar aduh Nil Kanil Nil alau naon Wah Haji goblok sama kecil dirinya Kanil eta jiga keur olahraga Wah Haji mah goblok olahraga aing muriang bukan dia alau mending sangeuning buku teh kesang tiis kala luar kesang tiis hari aing tai ngora mah teh kaluar ieu aduh kaluar meureun ih lain naon ayeuna pan aing bagian ronda heeh sia jeung si Imron atuh ngaronda gantian aing heula ayo wah atuh jadi uang ngebur si Imron teh heeh aing ieu kalau bikin nemen wae aing di ka mantri lah sugan dia penting tong ka mantri geus cicingnya di imah oh aing kumaha ngagibrig we keuneh bang ngagibrig mah tuh pokona mah sia ulang teh si Imron teh nya heeh ngaronda heeh aing lomba RT aing kudu mah ieu pun hasem ngaronda ke si Imron haseumeun ge aya ti RT udud mah udud mah aya anu kampasan ya gitu wae aji mah udah ge atuh bener mah si Kanil teh kualitas ngaronda aduh aing mun teu bener gagal aing lomba RT atuh aduh aing si Imron dia si tadi ngagantian aing heula aduh ieu pan penyakit aing datang nih ampun aing aduh teu kaur jelema cageus saeutik oge aing geus napal teh penyakit aing ampun dengan aduh lil lalal lilil la lilil lalal lil dengar diupelah heban dendang ding tak ini dendang ding tak ini dendang ding tak ini dendang ding dang ayo asa titah yang Mang Imron itu ku Haji yang Mang Imron heula ini carekan curingkang celeng kolebat celeng curingkang di antara belag-belag puting anu ngalimpudan lembur Jatisari katingali aya bayangan-bayangan badan anu teu beda ti kalangkang setan tindak jeung gerakna esturikatna keranan nandakeun lain jalma-jalma biasa pugu memang para karaman macan liar anu geus mimiti ngambah arasup ka pilemburan akhirna geus bisa dihalangan atau geus teu bisa dihalangan kasimpe puting harita jadi pahibut ku ayeuna bantrokan kekuatan ting belenterangna pakaran seukeut anu bantrok nambahan ka keung jeung sieun pikeun pangisi pilemburan sokomo tutas dituturkeun ku sora anu ngageronahan kanyari alatan beunang ku pakarang lawan bekitu puguh hate pangisi lembur anu ngahep-hep di jero imahna masing-masing nambahan tagiburna hate maranehanana dina wangsa harita di antara nu keur tarung ngadu kabisa dina hal ilmu bela diri jeung olah tanaga katingali di tempat anu rada anggang dina lahan anu cukup lega dua jirim adu hareupan dua anana pada pancuh kuku dina tangtunganana si bewok neuteut antep ka wikarta nulak cangkeng bari ngusapan janggotna sikepna jelas bangun nguntu pisan ka wikarta paneuteut wikarta sikeut ka hareup dirina geus aya gesan adu hareupan pahit teh beak batuna apa gelombangna geus beak kitu batuna mah hirup kene ieu lampuna wah gelombangna ulun Pak beak
Aduh, ampun yuk. Tadi yuk Mang Jaya. Ini ala rampon, Ya ilaha illallah, eta mana budak we hakim mending geus molor atuh. Mas ya. Kopi atuh naon atuh. Cai bodas atuh aing meuni. Aing keur cambeluk teh meuni kopi, meuni naon. Ieu aya ranginang kamari. Urut budak meureun. Ampun teng pamajikan. Kim. Sarkim. Mana si Sarkim teh jadwal ronda aing ah. Nyampur eueuh disampur teu nyoraan yang Kim. Hoi dah. Adena boga udud ya. Tadi ya, gitu dai jelema mah. Ari daekan mah meunang we gitu. Rezeki. Duh, aya deui keneh ya. 3 batang deui. Hoi dah. Kadang ngidel aing jadi cara lader ya. Hoi dah, ngider salak ampun aing ah. Itu ai daekan mah rezeki teh aya we. Kim. Oh, jelema teh. Molor gitu, Kim. Duh. Buat bos teh. Sora saya teh jojorokan ke sora embe. Kelo teh. Penting-penting sok teh nyawa waktu si Imron. Si Imron lain teh. Sora-sora nama si Imron ieu sarak-sarak baseuh ieu. Urung teh. Naon Imron? Dah. Si eta jojorokan penting-penting ke Wah, saya di kuron teh ngacedok ih. Aing ah. Naon sih? Naon. Punten ya. Sok teh nyawa waktu sih mah. Ih. Pan jadwal ronda ieu na teh. Pan aing teu ieu meureun. Hah? Sia doang mending si Kani lain. Oh. Aisyah malam naon ya? Ye, aing Jumaah tuh. Oh, sia mah Jumaah lekasan ya? Heeh. Oh, emang Jumaah ya lekasana? Punya aya meureun anda aing teh nyaho. Iya radio kieu. Dah. Mang Jaya geus can ya? Ye, gosan pugu tadi itu kan aing beak batuna. Padahal gosan gelombangna. Geusan. Heeh, Duh, aing katinggaleun euy tadi nu judulna naon sih? Ih, tadi teh naon meureun poe deui aing ge ah. Berit bodas. Oh, burit bodas. Duh, aing kamari tinggalin sa episode ge ya aing. Duh, sa judul ge aing. Duh. Ye, atuh kus. Anggeus aya nama. Geusan. Heeh. Duh, aing ah. Misalin aing ka dieu teh sok lain sore keneh. Aing teh mana naon atuh. Duh, aing ngares aing udud kita ladang salak tadi ngider ke numang risut Anu Mang Risut. Mang risut cenah. Yang panen gitu eta ayeuna kebon Mang Risut. Panen berenang cenah meron aing bang jual kan aing ngider wae ngapura we ditutuh ka POJ. POJ laku di dinya di POJ salak. Kok aing geus katebak banget sih mah ngaranna dagang geus kalakuan ah. Ih, aing tadi dicek Mang Risutnya meron. Ngider we sia cenah 20 kilo mah. Heeh. Aing mah 5 kilo we. Heeh. Aing soalnya lu bate nyangsorangan sih aing dagang era. Heeh. Aing tadi ge set itu jelema ngariung nya aing magbur aku aing jalan tukang. Sia masuk. Hah? Sok aing dagang teh sama sok kitu sia mah. Oh nya aing era. Tumben sia ta udud teu kampasan ayeuna Kim. Aing keur locot pisan. Buset sinarieun sia locot kos pacul. Ini biasa panjelma mah aya di luhur, kadang aya di handap, kadang aya di gigir. Oh heueuh sih bener ya. Duh, aing ieu teh jadwal ronda aing teh Kim tariris doang dah. Oh jadwal ronda. Heeh. Lah sia teh atuh bolos we atuh. Ih, aing carekan RT atuh Duh RT mah molor paling ge mau adakeun ronda ieu. Moal geus ambil ayeuna itu. Duh, Oh. ngomong-ngomong kopi atuh Kim kopi nih, boga mun kopi. Ih, bogo aing tadi geus jorokan ka mana budak mah nyang kerek, molor kerek. Biasanya pemajikan sia. Oh, Aing pancen pan sore etana keur buri tadi melah kacang, melah kacang. muuhan. Oh nu di dinya kusa di Tegal eta di Pelakan Kacang. Heeh. Ai kacang kitu bara bulan sih Kim nepi ka panen gitu nepi ka alana. Biasa 8 bulan ge kaala. Oh 8 bulan. Heeh. Berarti ka Kaala unggal penting oge. kacang naon sih eta? Biasa kacang nyenghel ah. Duh. Naon nyengel ya eta dikirim kamari sih panen eta. Biasa ke pasar induk aing mah. Buset, Nang tara loba doang paling timbang 3 ton, 4 ton. 4 ton. Heeh. Kacang kabeh sih eta Kim. Lain kacang base saware. Hoi, duh, ure we atuh kacang basah mah merenung mana budak meureunan. Heeh, nyenghel ah. Aing aja nyararang hel gitu tah. Duh, aing ngomong-ngomong aing kuli-kuli ngoret atuh duh, Kim aing upa kulian pisan. Mun sakumaha eta di haji?
Diajain pura-pura perek ulan dah. Ye, si mah kunaon emang teribet duit pisan. Kada diberi duit pisan aing ngaku perek we haji ngomong mah gering cenah. Nyaho teuing lah, bodoh siapa? teuing. Kumaha si Epen eta mah dunungan pertama sih ya. Nyaho juga jadwal ngaronda teuing kege si eta teh. Si Kanil pengen nyamper ka dieu lah aing sabodo teuing ah. Ye, ayo por jeung haji doang nya sih sumpar-sampur kita ayo babarengan teh. Kan nyala jeung haji main hampir babak berur. Nya heuh, kadang balur babak. Hei, doa ampun ah. Duh, asan rangina ngalan tuh Kim dah. Oh, nahnya. Gua belum si mangeunah-ngeunah puras atuh. Lain mawa mati imah kurung si mangeunah-ngeunah. Dan manjut ieu teh imah malam ayo we terus. Nyari ieu mah ge. Nguna ieu ketan apa cerai sih ieu nya. Cerai atuh anu kieu mah, beraku ketan, ai ketanna belentuk atuh. Heueuh nyawa ieu mah cerai nya. Kompak heuh anu kieu mah. Bisaan sih pamajikan sih nyeuna ya. Ye, nyapan mana mah emang diajarkeun aku kolot aing baheula. Oh, Zaman-zaman jadul. kok jadul bae Nah, mah. heuh, zaman jadul. Jadulnya naon sih? Biasa zaman baheula. Oh, disingkat. Jadul zaman baheula. Ngomong ngomong. Zaman dulu. Oh, gimana ngaruh nih pakai angkas. Ah, tuh meni terus meni kos sapi lapar aja barang ngebok teh. Nya serangan sih mampan aing ah. Tah. Oh, sudah ampun teu borang teu peuting beuteung teh nang rapat teh kan kulit tonggong kulit beuteung teh. Yang menyaho wae ah. No, aing kumaha nya Kim hayang beunghar atuh aing kos sia gitu duit loba dah aing kumaha sih. Muja hayang beunghar mah. Ah, modal ah. Ye, cenah muja sirem. Emang bisa. Nya bisa lila doang mah lempangna. Goblok aing katindak modal menan. Moal ieu. Panai sirem mah lempang tipis-tipis. Ah, cemburu ah. Semua muja-muja lah aing usaha biasa we ah, Oh, ya. tapi bisa beunghar kana naon nya. Nya hese ku zaman ayeuna mah. Hese. Nya heuh kudu boga modal miliaran kos aing. Atuh nya pan aing nya sorangan. Duh aing modal leutik. Nya hese aing modal teh ka pageuh. Ieu teh terus balangsa terus. Terus ya mah boga modal bara duit deui na modal ke boga. Nyata enak teh tabungan teh tibang aya 6 miliar. Baru can di tempo-tempo ieu nyong urangan nyong ngaleuwihan. Hah? Oh nyong urangan nyong leuwihan. Can ka tempo. Duit nama aing percaya ke saya teh miliaran. Heeh. Miliaran mah. Ai duit miliaran radio Molina nu rada keren atuh. Pen. Ieu mah eta teh ya naon da antik, barang antik. Oh, kasupna antik. Oh, loba nu nawar nu kieu mah. Oh iya nu nawar sih biasa nu nawar pas dinya. Ye, buku kamar ge anu nawar. Bara duit ieu. Oh, nawar doang, aing mah lima henteu. Ya, ya mah ah. Jadi Nawar dek menta. jadi kos es ah. Oh, jadi es nawar ah. Es tawar. Pam pam bim bim bim. Pam pam bim bam bim. Pam pam bim bim bam bim. Bim bim pam pam bim. Pam pam bim bim bim. Bim bim pam pam bim. Pam pam bim bim bim. Pam pam bim bim bim. Pak 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 ding. Pak pak ding ding ding. Pak pak ding ding dang ding. Pak 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 ding. Pak pak ding ding dang ding. Ai tahu ah, Mang Imron na iya geningnya ah. Pak bing bim banding 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 ba bim bim bam bam bim bam bim bim bam bim 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 bam bam bim Mang Imron di tengah ronda kuah haji bam bam bim 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 bam bam bim bam bim Duh, Imron ayo nyampur deh Kim aing teh salah teh kudu diomongkeun sih. bam bam bim bam bim Mang Imron Ya. ayo urang ronda bim bim bam bim Teh budak-budang. Budak besar ge mudang jadi pam bim bim naon? tengah ronda kuah haji. Duh, emang haji ka mana? Haji teh keur olahraga tadi oge. Kunaon olahraga naon malam-malam? Nyaho ngadeg-deg wae. Meriang meureun. Oh nyaho ngadeg-deg dah. Kita malin olahraga. Duh, aing kita nyampurnya. Heeh. Duh, aing keur resep ngobrolnya Kimnya. Ya, aing iya yang ngeganggu wae ieu. Kat aing keur ngobrolkeun kacang. Ayo ah kacang naon? Hah? Yuk kacang pelak. Kacang Pelak. pelak. Cuman nu kitu wae Suka teh. Nah. Kacang ieu. dilil-lil. Oh nyentil. Betul naon eta mah. Duh, aing Nyengel eta mah. aing. Ayo. Atuh aing Kimnya. Oh atuh aduh aing Korea main euy. Oh, si mah keun atuh Aing aya. jumaah we. Heeh. Hayo, Hah? ulah lompat ke lewat kebona. Ya, Sok lompat lewat kebona. ulah lompat atuh. Urangan, Oh iya iya di tukang ah. Ayo, ayo. Ngabu deui. Kim,
Oh, Oke, ayo. nanti kita lanjut ngobrol Siap, ya. ah. Ayo. Besok lagi. Ayo. Ambing, bimbam, ampun, Aing. bimbam. Bukan layan, kutuk tuh. Alampun si Imron. Ponteng. Bojong Mangu motor sehorum biro jasa wah tukang nyeunaan STNK sugan ieu siga aya si bosna ge tanyakeun sugan aya domba di dieu Sampurasun Sampai. bos punten men. aya domba nyiruru ka dieu bos Domba. Di dia mah lain neangan domba, Min. Neangan motor tuh. nyaho ini teh motor sugan aya nyeuleuk ku gulam rengan ka dieu kitu atawa si bos buka kandang domba gitu Bukan domba baraha, Min. 14 betul orang geus kabeh nang muli anyar Padahal mau 14 mah tuh jual saware tah. Cowot motor itu Min aralus teh, Min. Yamaha entah Honda, rek merek sejen bisa, Kawasaki, Suzuki bisa, Min. Di dia mah Honda ngajual oge, ieuna spare partna Honda genuine part. Di dia mah asukan rek ngurus STNK bisa, orang di Bojong Mangu motor mah. Ya, tuh Min tingali heula. buset deh gini ho Yoi, sama itu motor. Hayang kemana itu? Jam nanya nama itu halus bisa Min motor. So, lain kudu heula ieu pan domba ge jangan kapanggil jangan depek yang meureun kudu ngajual domba heula gampang tempoannya heula. kon araleusinya bosnya Sama. atau motor sakapi eta lain bos Eta. anu anti maling gini ngaran Domba siang di pasangan eta mah aman, Min. beres ya kayaknya hiluk domba di pasangan anti maling meureun bisa ada nguik-nguikan Eta kan ge teangan heula dombana. marulus kieu Iya gula nyabak doang atuh Min. korek mah oge atuh Kajen aing mah nyabak ge, maksudna nyabak atuh meuli. Nyokot, turun jangan dulu dombana teangan gampang pakai DPKB lah Heeh. murah teh nu kitu anu anti maling Murah. Dah, namun murah mah ieu mah. anti malingnya doang kadombakeun juga dah Ya. euy jangan heula tuh Jadi mah teangan heula dombana. Bisi rek aya boga motor tadi mah spare partna di dia aya Min. aya otok-otok ya nomor berdua nu di mama Spare part SDNK bisa urang nguruskeun di dia pokona mah aya kabeh di Bojong Mangu motor mah. STNK geus parae kamari ge diajak ka warung ge cari cing wae Atuh lah SDNK mah. itu anu pirup Kali jangan lumayan heula tuh nya. Heeh. Kade itu tuh nu anti. Tahu lah po kadi ka Bojong Mangu motor ya. Siap. Aing meni istuning. Neangan domba halah. Kadang-kadang ya Orang motor. bisa rek milih-milih gitu ya. Ningali Aing meni gungsing. Halo bos nuhun ya. Kade men. Aduh, baru payah segadean domba tuh ieu mah. Kemana iya? Hat. Ka Bojong Mangu motor deh. Hat meni motor malulu. Biro jasa Bojong Mangu motor. Hat kemana aing ieu? Tadi itu apa? Buset, marantong ke mana domba teh? Yang menang muli mahal-mahal 14 ekor. Ini kuatin kalah leungit. Bangun nama itu. Itu lain sih. Set, itu mau. Hah, nuker modal kan itu mah. Moro-moro aing jadi hayang modal di mulas. Hayang musoh lah kebeneran ya. Duh,
Nah, dia. Sepi kieu nya nih nya. Sararep di lembur teh ya. Bagian ronda sepi. Ngungkung cuy. Buset nih. Mang Tumin itu biasa keluar di masjid. Oh, tak sholat meureun ah. Nya nih nya. Oh, si jelema masih patrobah sih nya. Oh, Mang Tumin geus insap meureun nih. Alau ah, insap Mang Tumin. Het nya. Ayo urang sampeurkeun urang uluk salam. Mang Tumin geus insap tuh. Geus imsak. Insap. Oh, insap poe sugan teh imsak. Hayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten ah, Mang Tumin. Apunten. Di mana siang ini barengan ini tumben. Ngaronda, jadwal ngaronda ti Taku Haji dah. Ngaronda. Nyawa kudu getah ngaronda mah tuh. Mang Tumin mah geus insap meureun biasa keluar ti masjid gitu tah Mang Tumin mah dah. Alau ah Mang Tumin tak sholat. Ya heueuh atuh tah salat atuh si Kanil mah nya Mang Tumin nya. Nya heueuh Nil, Bron. Anu mah geus rada longsongan aing aya parentah berat banget ku aing. Geus kalaksanakeun ayeuna mah. Tuh Nil, Mang Tumin aya mah geus rada longsongan aya rajin salat mah ngemplong, tenang, hate teh. Salat mentakna ge nya. Hah? Salat. Kos Mang Tumin tuh, Mang Tumin kita salat rajin di masjid. Alau ah, ibadah teh ya. Ibadat, tanya ke Mang Tumin. Mang Tumin teh tas ibadah teh lain gitu sok tanya. Mang Tumin teh tas ibadah teh nya. Heueuh Nil, Bron. Aing teh tadi teh leungit domba keur nyangan domba. Aing teh mules. Aing teh ngilu berjamaah weh di WC mules. Alau ah Mang Tumin mules teh ka masjid oge. Si Tumin, sugan teh ingat ke masjid salat. Di pangadon modal ka WC. Merucut. Ampun, aing. Aing Mang Tumin ku sugan teh ingat ibadah salat bin kala berjamaah modal aing. Itu kuat. Rubaing leungit. Aing Mang Tumin ampun aing. Itu bantuan neangan ah. Ayo atuh bari ngaronda sakalian. Sarua ibadah eta kena bantuan neangan. Ngau. Mahal Tumin aing nya